Gagak jadi hideung. Kacariotakeun baheula dina hiji tempat aya oray naga keur nawu balong. Sungutna ngegel kana tangkal huni. Buntutna dibelitkeun kana pancuh tambakan belah dieu. Awakna malang dina balong tea tuluy diayunkeun goplak gopak goplak dipake nawu balong tea. Teu kungsi lila balong teh saat laukna sing kocopok loba. Jol datang gagak kadinya hari tamah. Gagak teh buluna bodas ngeplak. Ujug-ujug corok cok weh laukna dipacokan nepi beak lauk nu baradagna mah. Ku oray sanca katempoan gagak maling lauk. Geuwat digeunggeureuhkeun tapi gagak ngalah beuki ngahajakeun. Atuh oray ambek sebrut bae di udag gagak teh. Gagak teh hiber ku orang diobrot. Gagak teh bingung da diberik wae sieun katewak. Kabeneran aya nu keur neulem. Gebrus bae gagak teh asup ka jero pijanaan. Atuh ari muncul deui teh geus lestreng. Barang jol oray sanca teh panglingeun da jadi hideung lestreng. Pok weh oray sanca nanya, "Mahlik hideung, maneh nempo sakadang gagak teu bieu liwat ka dieu?" Gagak teh sorana digedekeun, ngomongna oge basa Betawi. Da sieuneun katara, "Engga ga." Tah kitu sasakalana manuk gagak buluna hideung jeung sorana gagak.